Ah, pangbelikan gorengan gerajang dengan sangu. Be, kebeneran orang lapar. Pinu enaknya. Kalem. Aya anyar tukang gorengan di Kalijaya. Maradag bi gorengan teh kamari orang beli. Coba murah, ya bangun anyar. Sabarahaan deh. 2003. Ulah bimaya teh nu haneut jang dengan sangu eta mah 2003. Geus 2025 meureunnan buruk manten. Pangawasna 2000 tilu siki. Lain di jieuna eta gorengan 2003 lain tahun. Rempak deui wae ya bi aing ampun teuing. Aya wae ya anjir ya. Comro. Duh, rada seger kieu geus malam Jumatan urangnya. Lakuy. Boro-boro Naon? puku ke aceng mah gagal boyah. Anjir gua boya aja naon men, majikan. Lain masalah men Naon tuh? eta pan aceng teh cenah meuli martabak geuning Nya tuh wajar we atuh rek ditumpakan nya wajikan hayang pambalikeun heula martabak ai di dinya. Lain laksanakeun atuh. eta ge kurang kumaha ngalaksanakeun aceng teh. Terus Hayangna teh di kaki lima eta aceng nguriling di salegana taman teu manggih. Pedagang kaki lima kabeh ge pedagang teh kakina 2. anjing. Cek aing ge nya lagi celek deui wae ieu anjing. Ya, kabehna oge anjir pedagang mah kaki 5 boceng. Parah anjir ieu. Pedagang mah kaki 5 kabehna lagi nu di sisi jalan mah nu di alun-alun disebutna eta kaki 5. Heueuh sukuna mah 2 anjir. Terus lamun misalkan eta kaki 5 anu dagang ramat lancah anjir. Lancah mau kumaha? Anjir parah ieu saroceng. Lain cenah maneh keur neangan pagawean kos. Brad, tapi can meunang wae euy. Aya baturan tuh di Bandung daek mah. Lamun arek sok nyieun lamaran, kurang dipanglamarkeun. Kosim teh Brad rek neangan gawe, lain rek neangan pipa manjikaneun deui. Make kudu ngalamar segala rupa. Ngobrol yang jeremah rempak, ampun teuing. Please kos, kalamar gadag kos. Karena wae ai maneh anjir. Ya ngalamar gadag sia nyieun pengajuan ka itu ka perusahaan supaya maneh diterima anjir di perusahaan itu. Siapkeun SKCK, ijazah, fotokopi KTP. Teh Kosim anjir. Aya wae ieu batu kebek ya. Dina TV euy asal loba pisan ayeuna nya euy. Berita anu nayangkeun eta ning bos, antrian gas LPG. Aya naon ye euy. Langka kumaha eta gasna? Lain kitu Kumaha tuh? ya Brad, si konsumen gas LPG anu melon teh geus bosen hayang diganti ku gas stroberi. Gitu bos. Aing ngasa diwadulan ieu mah anjing. Ya sudah Brad, bayangkeun konsumsi melon mang tahun-tahun hiung neureun Brad. Pasti hayang ganti pun segar atuh ku stroberi Brad. Kajeun aing diwadulan ge lah. Teu nyaho ieu. Bisa wae ieu ya anjir. Gas LPG ngabaledog ya. Tuh, subur euy kedeung deui aing panen ieu mah daun jamu ieu. Ayan yang ubar nyeri beuteung. Tangkal naon di ya? Ieu bi tangkal jamu monyet. Lah ngamonyet-monyet ka bibi geura. Harapan bibi bieu nanyakeun, ieu ngaranna tangkal jamu monyet. Lah nu ka bibi nyebut monyetna. Heueuh atuh heueuh.
tangkal jamu monyet. Yes. Tira dikawin na iya monyet jeung tangkal jambu. Henteu bi emang ngaranna kitu. Ngaranna lain maksudna ieu tangkal jamu dikawinkeun jeung monyet lain. Teu beukeun monyet aya kana tangkal jamu mah tuh. Beurina ge. Lain asigana si Kosim jeung si Aceng keur paseas ya. Pasti aku naon cenah. Tadi teh pabaud-baud we ditanya oge teu nembalan ku bibi. Masalah naon nya euy. Jigana pagegel-gegel si Kosim jeung si Aceng. Naon juga anjing atuh pagegel-gegel. Ya moal mungkin bi. Bari oge duana ge ku urang geus disuntik rabies. Geus divaksin moal anjir moal ngegel si Kosim jeung si Aceng. Lain pada nyebutna cenah teman makan teman. Oh. Tuh ingat tuh aya kitu mah nya berarti lain silih gegel maksudna teman makan teman teh bi. Naonnya siri rebut lah misalkan kieu si Kosim boga kabogohrana direbut ku si Aceng. Nah kitu maksudna teman makan teman teh lain silih gegel. Ya wae yang hah bisa wae ya anjir. Hilir jamu monyet. Oh, paingan di dieu nya di tangan dihareup eueuh ku bibi. Heeh bi ya keur meresan suluh ya. Balatak dah. Naon deh. Ayo ditanyakeun pugu A. Naon? Lah penting we pokona mah diuk lah ieu. Naon di yang keur barang gawe atuh. Lah da kita serius ada bari barang gawe mah. Oh sok naon. Nya ke naon deh. Ya ingat kan itu kan film baheula anu Satria Baja Hitam geuning. Heeh ingat kumaha di Kota Minami teh alin. Tah heueuh. Heuh kumaha tuh. Ada eta adi lanceuk jeung Satria Baja ringan. Penting cenah ieu. Please bi atuh bi pan orang keur barang gadag bi anjir. Sepenting itukah? Heh? Heeh bi. Heeh. Eta teh paalo-alo Satria Baja Hitam jeung Baja Ringan teh teh. Paalo-alo eta teh nya guys ya. Tah boga ua eta teh. Ngaranna Besi Holo. Tah eta masih keneh uana eta teh. Kagok ebah anjing. Aing. Wae bi aing ampun teuing. Bisa wae ya anjir ya. Kararas kalapa ya duruk wae gitu ku aing. Ah, bibi ge enak mah eleh ku si Kosim lah. Kumaha gitu si Kosim? Harta kan ingin jalan tol geuning bibi ge nurutan. Nurutan nyeun jalan tol? Jalan til bibi mah. Nah jadi jalan til. Panan awewe. Nu laki mah nya we jalan tol. Henteu bi anger. Anger anu kitu mah jalan tol arek dijieun ku lalaki, arek dijieun ku awewe. Anger. Da di mana teuing atuh til. Panjang nya guys ya. Tol nu panjang mah bi petak disebut jalan tol ge kulantaran panjang. Terus ayeuna bibi arek nyieun jalan tol cenah. Arek nyieun jalan tol di mana? Jalan tol di Pasir Koja, tulisan teh Cengkareng, Bandung Garut. Terus disingkatnya jadi naon atuh? Bisa Roceng Burut. Gak dendam naon ya bibi aing si saroceng. Aing curiga dendam nu baheula ieu mah nyawer ku suluh teh jeung ku minyak tanah. Karena bibi aing ya. Bisa wae ieu ya. Kotome angora ya.